Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumangga urang naraskeun deui hanca dongeng urang Katunda dina hiji carios nyaeta Bedog Karamat anu disanggi Cucu Komara kali Deis Putri anu nyanap carios episode anu kadua nyaeta Bedog Bulung. Carios hanca anu Katunda nyaeta kamari nyeriuskeun aya sora sing cikikik anu seuri kitu nya. Sumangga wargi sadayana anu saraya manah Kang Arif bade neraskeun hanca anu Katunda. Wilujeng ngadangukeun. Reb magrib Rudi nginghak ceurik di jero guha manehna sieun anu pohara antem gogorowokan minta tulung ka bapana kalah kapera eueuh anu nembalan saurang oge. Pak, Bapak, cek Rudi. Abah tulung, aduh. Pokna deui. Teu kadenge sora jelema anu nembalan, malama kadenge seahna sora curug, sakapeung gelebugna angin dihanap, nyewuk ka tonggo, sawareh abus ka jero guha, puguh we kalah ka nambaan keun. Kencring kadenge sora cih-cir meni denger, gurubuk, Rudi ngagurubuk, ret kabelah sora cih-cir teka tembong cih-cir nama. Aduh, jeung aya cih-cir ning. Boanya bakal aya ju. Rudi teu kebak nyaritana, manehna kaburu sieun. Kencring kadenge sora cih-cir meni denger. Gurubuk Rudi ngagurubuk, ret kapelebah sora cih-cir teka tembong cih-cir nama. Aduh, jeung aya cih-cir deui, buahnya bakal aya ju. Manehna kaburu sieun. Kencring sora cih-cir meni beuki tarik, beleksek bau hapeuk. Rudi kokohekan teu kuat ku eungapna. Atuh da meni nyelek maksa abus kana liang irung. Bau Rudi waning. Rudi julang cileung lalaunan ngesot ngadeukeutan batu gede. Maksudna mah rek nyarande kana eta batu. Pedah batu gede teh ayana di sisi gua pisan. Lamun manehna nyarande tangtu tonggong nama aman. Itu cek pikiran Rudi harita. Gep karampa karasa leueur kawas nama pinuh puluput gancang we nyarande. Keun rada baseuh kana tonggong oge anu penting mah beulah tukang moal kabongohan. Kolebat remeng-remeng kaciri aya nu kolebatan kawas jelema keur luluncatan. Kolebat les kabelah jero guha. Rudi neuteuk nyidik-nyidik sigana eta guha teh panjang boa liangna aya pang paratanana. Ayang teuing geura beurang. Aduh, menikah siksa kieu. Dulung Gusti. Nah, nasib kieu ge teuing. Lah deui hanggeuda balik. Cek Rudi bari pupurungkutan. Beki peuting hawa kerasa beki tiris. Jaba angin asa beki gede gegelebugan. Nyai aya cika-cika gegenyasan. Lila-lila brai di jero guha rada nyaangan. Nah, hanya di jero gua kieu bet cika-cika
mana deui barang dirampak geuning si horeng supalumar eta teh nyawe supalumar anu jaradi dina akar-akar kai iya geuning akar kai ieu mah supalumar ding di mana nya apa daun tangkal kaina Rudi gegernengan ngomong sorangan sebet gitu kencring cih nu tadi teh disada deui geus tepati keung teuing pedah rada caang meureun jeung eta deui Rudina ge geus nekat we ari geus menta tulung ka saha lah deui aing mah paduli teuing rek pae rek hirup pokona aing mah di dieu kumaha aing we rek pae ge teuing kumaha engke we cak Rudi dina jero hatena beledak ka ambe bau bangke nya hanyirnya bau ka ambeuna ku Rudi teh lah geningan bangke orai siga nanya nih Rudi nungkupan irungna lain ketang ieu mah lain bangke orai bokna deui cikiki aya sora anu seuri gaya bag siga aya nu hihibran sidik waruga jelema ngan bajuna bodas goak Rudi ngagoak satarikna jujuri tuluh bente Rudi gogorowokan betkawas anu resepen Rudi gogorowokan teh jurik anu ngarawit teh kalaka nyampeurkeun kawak Rudi ngarang geum taneuh kabeneran manggih batu kalawang dibaledogkeun beletuk cenah kadenge soran ngabeletuk les bae jurik bodas teh leungit sieunan kitu ku batu mah cak Rudi dina hatena gek manehna diuk deui dina urut tadi barang ngareret ka beulah katuh gebeg mainna teh ngagebeg bet siga aya aki-aki keur nyerengeh we ka Rudi ka tembong buntun narang geteng jabana rolol kaluar uang awing rek murah aki-aki sorana peura jeung kambe bau ambekanana teh wow Rudi ngagorowok sapada harita mainna teh sadar ciduk sirahna ti dagor kana batu karasa nyeri jeung mata lungleng lieur hek dirampak sirahna ngacenol getihan kawasna mah da karasa semu baseuh les aki-aki leungit pecenghul aya haseup bodas menimulak eta haseup teh rei kesang tiis ngoprot di sakujur awak Rudi jeung hayang sawer-wereun we ih manehna teh belag-beg aya nu nangtung meuni di hareupeun Rudi pisan beuki lila awakna beuki gagedean julung kunung siduk huluna jujul kana langit duha bu aya bu buta euy buta tulung bu buta Rudi arap-arap heureuk ngagorowo hanjakal ngomong oge jadi peura rajin kaluar sorana aros-os kalah kana roptok kawas anu kabulusan eta buta depong matana bolotot keur mah gedena keur katambah sigarek biji deui puguh we Rudi beuki sieun tungtungna wer we ih dina calanana leksek ka ambe hangseurna kumaha pawargi sadayana urang lajengkeun wae nya ieu acara mengpangresep pangintennya mohon komo ieu disarengan kitunya upami teh mangadangkeun dongeng bari ngopi kitunya mangga urang lajengkeun deui nya pawargi sadayana kitu tah kadeta nu di pawon ulah dugi ka hareugeun kitu ngadangkeun dongeng kompor teh can di pareuman ulah dugi ka tutung ulah dugi ka ngabebelah we kitu tah gitu mohon mangga urang lajengkeun di supados teu nyangkolong tingkana waktos kalayan tangtosna teh masih sono gitunya mun dina ieu carios bedog bulung kerles buta teh leungit kawas nama baueun ku pengarna Ciki Rudi teuing peda geus hayangeun ingkah we meureun piraku adi karunyaeun mah ka Rudi kakara oge ngarekap lo teh aya hulu maung goak Rudi ngagoak atuh da hulu maung teh ngelolna tina siraheun Rudi pisan keur mah badag katurug-turug calawak
puguh we Rudi jadi sawan kuya langerak we ngalangerak kapiuhan. Peting beki simpe pulisik Rudi lilir heg cengkat rucang ricang sakedeung karasa sirahna lieur jejetutan ret ka luhur batu hulu maung teh geus leungit. Sebet kitu selengseng sengit menyang nema kana sengit kananga awar-awar kadenge sora anu keur ngawarangkong sidik datang nama di jero guha. Kawas aya jelema di jero guha teh nya. Nya kitu aya jelema keur ngalobrol. Piraku pan ieu teh di jero guha kawan tujeung peutingnya. Rudi palhak polohok karep nama hayang nyidikeun ngan poek teu katemong curug-curug acan. Barasat teu puguh jol anu babarasatan siet anu babarasatan teh suat siet murilingan jero guha luhureun Rudi cahayana meni mabra nyaangan sabudureunana. Alah buat siga bedognya. Oh itu bedog hibar moalnya aya bedog babarasatan kitu. Rudi karacam kerejem ningali anu keur hiber teh mangrupa bedog. Bari nyempot Rudi ngawaskeun kanu babarasatan teh. Lila-lila anu babarasatan teh turun cerap kawas anu nancep kana luhur batu hideung puguh we Rudi teh rewasieun glubug manehna mundur maksudna mah rek ngajauhan batu tempat manehna nyerande teh. Jalo hidup tong siun hidup tong rempan kadenge aya sora menihan daruan mata pupurayeun Rudi culang cileung kakeungna beuki namahan we mun bisa mah hayang kelepek we teu eling deui siga tadi basa keur teu eling mah geunah manehna teh teu nyaho di naon-naon. Sora anu nyarita tadi sidik kaluarna tina cahaya anu babarasatan teh Rudi ditelak-telak brek teh siga bedog ngan ngempur cahayaan ti mimiti tungtungna ngempur parat tepikana perahna pisan. Bedog naon teh nya bangun bedog nu tadi nu hebat teh nah cahayaan jeung bisa hebatnya. Rudi jadi mungkin penasaran. Keur kitu mah latwe poho kana kasieuna teuing geus liwat kasieun meureun sasat kita tadi hantem-hanteman di singsieunnan malah calana oge geus karasa jibreg ya bahangseur deui urut tadi kaompolan. Olo sing deukeut jalo sing deukeut jalo tong siun tong keung tong nineng tong hariwang ye kadieu cek eta sora deui kawasna anu ditungtun we Rudi teh Rudi nyamperkeun jeung asa gede kawani deui ayeuna mah gek diuk dina hareupeun bedog anu hurung teh heg ngelek-ngelek kana eta bedog tapi karesepeun da ke Rudi mah puguh we bedogna mutul bedog leutik jabarada pondok deui saliwat mah siga bedog pencit boga akina. Ari maneh teh saha urang kapal itu cek Rudi. Iya sujang kami teh ieu karuhun hidup karuhun hidup tong sieun sujang rek naon kitu ka dieu Rudi mah sieun ulah kitu sujang ulah mangan ukur hayang panggi ka incu demenang kitu panggi jeung hidup teh
nyabak perahna dumadakan lengan Rudi jadi ngageter. Aduh buat hese gini nyekel bodog teh gini siga napal hese bisa dilasotkeun anak Rudi rewasen awak Rudi ngageter tarik sajerening gitu lengan katuhuna terus napal karena perah bedog teh hese dilasotkeun anak jeung deui si gadung haja pisan napal karena awak teu bisa dikepes-kepes. Aduh Gusti anu alayang julung lesotkeun ye Rudi gogorowokan bari kekepehan hayang bebas tina eta bedog seak cahaya ngempur hurung tina bedog mapai kana leungeun Rudi padahal masih gak hurung tapi karasana asa tiis Rudi kacida pisan mungkin hemeng jeung heraneunana heuh nabet karasa tiis ning asa gede tanaga geuning ieu kulat teh jak Rudi karawak perah bedog teh dicekel page dan dicentok tina batu nah atuh ari setrot teh aya cahaya semua hejo kaluar tina batu Rudi ngagorowok reuwaseun meh wae bedogna lesot tina cekelanana cahaya semua hejo ngagulung cahaya bodas tina bedog pletek lalaunan robah siga haseup susu kana bedog anu keur cekel ku Rudi teh aduh bet tiris ning Rudi dumadakan kabulusan awakna ngedeg-deg tiriseun ngan aneh ongko tiris tapi awakna karasa ngahayap panas pisan. Lila-lila eta cahaya sumarambah ka sekujur awak Rudi mimitina tina leungeun mapai kana awakna kana sirah kana beuheung terus parat nepi kana dampal suku teuing bakat ku sieun teuing pangaruh tina bedog teh Rudi ngarumpuyuk awakna leuleus jelek geuneng aya nu nangtung saurang aki-aki di jubah bodas kep manehna teh ngarampa sirah Rudi hek mun-munan Rudi teh ditiup lalaunan Rudi calangap hayang ngagorowok ngan teu bisa ngan pasrah we jalu incua gerasa rehidap jang cap eta aki-aki dumadakan pituluheun mani nyelek kelekep Rudi heuai antukna reup bae peureum manehna sare mani tibranaker ngagoler dina batu hideung peuting kaganti ku beurang sora manuk mani recet di sarada di luareun buha manuk iridan ting geleber ngabrul mani sabubuhan hawar-hawar kadenge sora manuk manintin sorana denger tangku deket pisan kulisik Rudi lilir nyah bentak rucang riceng puguh parana ka pojok pisan ku cahaya panon poe tina lawang buha geuning geus beurangnya doh geuning geus beurang doh Gusti nuhun Gusti nu segar kieu cek Rudi bari cengkak awakna nu tadina karasa nyeri rada leuheung we jabat panggong baseuh deui pedah tadi antal kana luput hiji gideug bari miceun balideg dina sirahna mane ting jeregdeg beuheungna teh red kagigireunana Rudi ngagebeg breh ka tembong aya bedog hideung ngagoler dina luhur batu bedog hideung ye bedog hideung meureun bener ieu teh bener bedog nu tadi teh kitu Rudi seserian sorangan tuluy bedog hideung teh dicopot perahna dicekel diiling-iling nyaan hideung rupana tina perah tepi ka congona kabeh hideung semu hejo mun disorotkeun kana panon poe mah jaba siga aya nu buburicakan deui naonnya ari bedog hideung ieu teh ngaranna sok rada teu pati alapanya cek Rudi bari ngilang-ngilang eta bedog ieu deui meuni bangun da seukeut seukeut ieu mah meuni nyintung kieu tungtungna bari asa-asa Rudi nyobaan ngadekeun bedog kana batu kecrek bray batu teh beulah panasaran deui tuluy dikadekeun deui kana batu bulut kecrek bray deui batuna beulah lah geuning
ning ieu bedog teh hade kieu ning kawas kitu we kawas meulah muncang meulah batu bener batu hideung sakit gelasna teh ning perlu dicolok atuh da nya bedog teh seukeut pisan meulah batu oge siga meulah buah muncang we jeung henteu milai deui untuk bedogna teh sumawona rompang mah jajauheun teuing banguna bedog hideung kalawan boga kaleuwihan mah cigana cocok ieu bedog disebutna teh cek si abah teh naon ning bedog bulung gitu oh cigana nya urang ngaranaan we ieu bedog hideung teh nyeta bedog bulung da kitu cek si abah oge oh Rudi gerenangan sorangan sisi batu katembong siga aya sarangka bedog gancang dicokot nyawe sarangkana hideung deui sarangkana oge siga bedogna bahana siga nama tina kulit asli kandel jeung geus lecek pisan hanjakal we talian bunga pisan ya hate kula boga bedog bulung jak Rudi bari nyakal bedog duluy maneh teh raga grigig siga tukang silat bari meta-metakeun eta bedog Sugri Mitra anu sarayamana anu sami-sami mikaheman kana radio dina ieu waktos patali kabujeng rep waktosna kita acara dongeng anu episode bedog bulung kurang cekapkeun wae dugi ka dieu insyaallah kurang lajengkeun deui kana episode anu sanesna kitu nya Kang Ari dina ieu waktos ngaturkeun nuhun tina sagala perhatosan palawargi sadayana kitu nya mohon carakan anu saena tebihan anu awona mudah-mudahan ieu carios aya pulunganeunana aya manfaatna aya gunana kangge urang sadayana hatur nuhun atuh dina waktos sangarip bade mundur bobo sapanon cerak sapakan panginten bade ngambah kahirupan anu tangtosna seueur hahalang sareng cocobi mudah-mudahan sadayana urang sing dipasian kagiatan kalawan kasabaran homo dina ayeuna musim corona gitunya muhun dina musim panyawa musim ayeuna teh musibah bencana sareng satuina urang sadayana tangtosna kedah dipasian kasabaran katawakalan kalayan ikhtiar anu maksimal atur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permios